Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Lemur anu tadi narehe comrek sepi jempling ngadadak jadi saheng. Sora jalma-jalma ditambah ku pating beletokna awi-awi kabeuleum jeung ting borobotna imah runtuh. Pasuta paciweuh paparentah ngabagi tanaga sangkan anu ngajaga di imahna dikuatan lantaran ieu kajadian kahuruan ieu teh kumanehna nu daya pikina leuwih mote karmah geus kaijir yen ieu teh lain kahuruan biasa tapi tangtu aya hubunganana jeung kajadian tadi beurang. Moal teu pagawean jalma anu tadi teh. Ieu sababna di imahna ditohagaan jumlahna anu ngajagaan teh. Katamah kapan di imahna pisan budak teh diteundeuna anu bakal jadi bulan-bulanan si culik. Memang tepat oge hitungan pasuta teh. Saeutik oge henteu mencog. Tapi dina soal tatik manehna salah ngitung. Ku manehna teu kaijir yen ku ditambahna kakuatan anu ngajaga di imahna teh sarua we jeung mere nyaho ka si aki anu ngagunakeun itungan atawa logika tibalik yen budak teh aya di imahna. Hal ieu pisan anu memang dipikabutuh jeung dimaksud ku si aki oge. Lantaran manehna sama sakali teu nyahoan di mana imahna pasuta oge, di mana budak teh disumputkeunana. Kaayaan seuneu teh beuki lila lain beuki rerep, tapi kalah ka beuki ngabebela nguntab-nguntab lantaran terus ngarembet ka imah-imah anu aya di sagigireunana. Ngaran-ngaran imah bilik malah teu kurang-kurang. Anu hateupna tina eurih atawa inyu. Sakumaha jojohna oge jalma-jalma teh sateka polah mareuman seuneu tapi sigana teh daya tapak-tapakna pisan. Dina mangsa jalma-jalma keur paciweuh kitu. Saurang oge taya anu nangenan yen aya anu ngolebat malibir pipireun imah-imah anu tacan kaduruk. Gog nagog hanapeun tangkal cau ngawaskeun jalma-jalma anu keur pasulibreng. Matana anu seukeut teu beda we ti heulang ruyuk gular giler ngawaskeun polah jalma-jalma. Manehna teh tayalian ti si aki anu ngarasa panasaran ku polahna tadi. Basa tadi beurang manehna teh kabur lantaran ngarasa sieun dikoroyo ku urang lemur. Sanyana mah manehna teh make boga pikiran rek terus balik deui ka Cicapar. Nyaeta pikeun nuluykeun maksudna manggihan gumilar. Mawa budak soteh lain hayang-hayang teuing. Oge lain eta maksudna ngadatangan ka Cicapar oge. Datarina oge ngan saukur pirajeunan pedah budak teh teu daekeun balik ka imahna lantaran sieuneun ku indungna. Oge deui manehna teh make jorojoy diberian resep dumeh kaayaan budak teh kacida tegepna. Ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Tapi ngadadak jol we datang ras sombongna. Atawa rasa sombongna. Manehna ngarasa teu ngeunah dumeh dina soal marebutkeun budak teh aya dina pihak anu asor.
ngarasa wirang nepi ka manehna ngalaman mundur padahal ceuk ijiranana kurang kumaha pangabisa anu kumanehna kapimili. Ieu sababna anu matak ayeuna manehna balik di kagadog anu maksudna mah rek nimulkeun kaributan ku jalan ngaduruk imah. Maksudna mah rek nyokot di budak ti bongohna. Lain butuh-butuh teuing tapi ngan samata-mata rek nembungkeun ka pangeusi lembur yen manehna teh hiji jelema anu teu bisa dielehkeun. Kuhibarna seuneu manehna geus asa nitenan. Geus bisa nitenan gerak-gerikna pasuta anu jadi musuh utamana. Kumireungeunna pasuta paparentah pikeun ngajagaan imahna geus cop we tangtu budak teh aya di imahna. Atuh katayeup manehna ngadeuketan imah pasuta. Curingkang kapipir terus dongkok ngadedengekeun. Heg nempok ti gigireun imah tina liang-liang bilik anu maralongo. Di jero imah teh caangna ngan ukur renyem-renyem, dicaangan ku damar cempor anu hurungna ngetet. Tapi kumanehna geus cukup bisa kadeuleu yen di tengah imah aya anu ngampar. Nyaeta barudak sare. Geus teu gue dina hatena budak anu tadi teh aya di dinya bareng sarare jeung budak-budak sejena. Talina mah maena teh deuk ngajajempe we make jalan dapur. Tapi jol deui hate sombongna. Lain ge jago ari kudu ngabongohan mah. Inget kadinya blasat we manehna ka hareup. Geprak we sababaraha urang jalma anu keurek ngariung ngayakeun pangjagaan teh ku manehna ditengar tu beda we prilakuna badak. Atuh puguh we keur mah dibongohan katurug-turug jeung ngarasa reuas sarta tanagana anu neungar teh lain deui hebatna. Jalma-jalma teh mani racleng blak-bluk kabeh oge pada nangkar bengkang malah Ki Karta mah kapecelengkeunna oge mani jauh naker. Culik tewak nya culik tewak. Si Salim barang red kanu neungar terus we manehna gogorowokan. Tolong. Panghalangankeun tolong. Ki Karta gehegeran pipilueun gogorowokan tapi bari tetep diuk dina taneuh teu daekeun cengkat. Kunaon ya teh Ki Karta kunaon teh Ki Udi anu aya gigireunana nanya. Kaget nyeueung Ki Karta anu terus ngayak-yak dina taneuh. Iya calana ya. Ki Karta teu kebat nyaritana. Beah ieu mah poe teh ngadon ngawalu we kawas bebenyit. Ki Udi rikas ngejat sanggeus nyampeurkeun teh tapi kulantaran rusuh teu katiten sarungna meulit kana suku atuh gebut we manehna teh labuh. Leuwih cilakana teh ninggang ka Ki Karta puguh we jadi patumpang tini. Ari Darma anu leuwih teh heula geus bisa ngawasa dirina. Teu antapara diserak we narajang dina gerakan jongjolong nyamer warahan pasuta anu jadi guruna. Si Aki ukur ngakilirkeun awakna sedeng kuda-kudana teu robah. Leungeun anu nyolontot jadi peupeuh ku leungeunna anu siga-siga hengkong. Hiuk deui
Lengan si Aki anu hiji direk mapag punuk tapi Darma rekat ngajauh dina gerakan jeler kasaatan sedang sukuna ngahelang nejeh ke kemplong lawan. Sakilat si Aki teh haritan newak tapi teka titen hulu manehna geus dibentur manten ku si Salim anu ngabongohan ti tukang. Manehna ngagentak Malik bari hiu ngabuskeun jurusna kana careham. Cilek deui ngencak lantaran karasa aya nu ngahiuk ti gigireunana. Bari luncat maehna nimpukeun pereupna sedeng sukuna ngaheula ngacejek dada Darma anu harita nyereneug rek ngarontok pedah si Aki keur malika tukang. Akibatna hebat oge sakaligus ti lawan ngacerengkang ngajaloprak. Yalah teng-tengkeun salebur gadog sok sia ku aing moal bulung diladenan sia ngajar. Si Aki susumar wani soteh nyarita kitu bane we jelema-jelema teh lolobana mah keur narulungan anu kahuruan. Darma geus udang deui teu ngalobakeun diomong seak we narajang pinuh kawani. Bubuhan ngora keneh tadagana bedas keneh tanagana keur meujeuhna bedas bareng jeung eta udi oge naraja ngagunakeun gegendir rek nimpug hulu sedengkeun ci kenca geus ting hariuk oge pereup-pereup anu rek ngahanca badan. Ki Salim oge keur ngajoprak geus uniang hudang anu saterusna ngarontok rek newak dua sukuna anu jilawan. Si Aki sakedapan mah rada keder oge ngarandapan panarajang ti unggal jurusan iwal ti luhur anu kosong teh. Tapi kalawan sakicep miheulaan gerakan anu jadi lawan manehna luncat ka luhur dua leungeunna geus hasil bisa ngababuk dua musuhna anu keur narajang ka manehna. Si Aki sakedapan mah rada keder. Teu lila anu ngaburudul teh jalma-jalma daratang di kapalaan ku pasuta ninggalkeun anu kahuruan. Tanaga teh dibagi dua ayeuna mah lantaran aya anu ngabejaan yen culik teh datang deui sarta ayeuna keur ngamuk di hareupeun imahna. Geus itu marobe si Aki teh diraponan ku jalma anu lain saeutik-saeutik. Tul kabeh oge ngabogaan pangabisa. Pada neungeul, pada nonyok, pada mentung. Anu akhirna manehna kabahalahan oge atuh. Ngarasa dina kadese jeung ayeuna mah yang hareupan pasuta deui anu pangabisana teu bisa dianggap enteng. Serepet we manehna mesat si orai anu saterusna buat subat sabat suat siet sakur anu nyampeuk mah ku manehna eueuh anu diberi ampun. Kabeh dicacar polang anu ahina ngabayabah getih jalma-jalma pating carungkel jadi korban si orai. Sanajan teu nepi ka aya anu maot tapi lolobana mah anu ngarandapan tatu anu pohara. Anu antukna anu ngepung waktu buaya mangap teh pada bubar katawuran. Iwal anu masih tagen teh pasuta jeung Darma kitu oge geus pada boborot ku getih. Cukup si Aki we heula ah urang gadog. Si Aki gagorowok bari sakilat ngolebat ka bibir imah. Disangkana kuno sejen mah si Aki teh terus mabur. Sok padahal manehna teh nobros bilik asup ka imahna pasuta. Red ka budak lalaki anu keur pagugulung jeung baturna pada budak. Ditungguan ku bojona pasuta celanta parah diseak. Budak lalaki teh disamer kolebat ngejati keluar kana jalan urut tadi. Bareng jeung ngocakna bojo pasuta di luar kadengi anu susumbar.
Hei, urang kadok. Gerak susul kaula lamun teu anika jalago bah. Aing diawan. Tolong! Guludu gegelegeran. Alamat teh datang hujan. Kapeng-kapeng di langit belah kidul tembong kilating berasa timbulkeun guratan lir anu ngabelah langit anu cedem kalimpudan mega hideung. Langit anu talina bengeras ukur kacangan ku cahaya bulan anu renyem-renyem ti kajauhan. Ayeuna mah geus meded poek sapoe hatena sapangeussi lemur gadong anu kakaraci keneh pisan ngarandapan musibat akibat. Seuneu anu kita tadi ngabebela ngahuru puluhan imah. Ayeuna ngan kari haseup anu meledug ngelun ngumbul kaluhur ninggalkeun nuruntuhan imah anu pasolengkrah mangrupa ruhak-ruhak anu geus taya upurieunana. Dirob-rob diparelong ku panon-panon anu beueus ku cimata sedih. Nalangsa ari ras mikiran nasib dirina. Boga imah teh sasat prihatin aya tauna dibelaan kudu cileuh kentel peujit. Hayang bisa ngiuhan anu jadi anak pamajikan. Kari-kari ayeuna maningan sakoteap dihakan ku seuneu. Anu kari tengan ukur lebuna we sarta gunukan-gunukan areng anu masih keneh meledug. Hiburan imah pasuta jalma-jalma cuhcir keur ngakutan anu taratu. Sanajan taya anu binasa ngalepaskeun nyawa, tapi tatu-tatuna teh teu bisa dianggap enteng. Malah teu mustahil di antarana aya anu kudu ngarandapan tanpa daksa sagarupa. Lantaran leungeunna ngaplek atawa urat babajegna pegat dihakan bedogna si aki tadi. Anu dina narajangna teh geus teu make ugran deui. Sigana teh mun nepi ka tumpur ludes sapageus lemur oge pikeun maehna mah geus teu matak jadi soal. Asal nafsu manehanana we bisa kabudalkeun sarta kahayangna bisa laksana sapaneja. Baraya Cakra paingan ceuk para ulama kaitung jihad fisabilillah jelema anu geus bisa merangan hawa nafsuna. Nafsu anu goreng teu saeutik nimulkeun malapetaka boh di darat atawa di lautan. Satengahna aya nu nafsirkeun yen nafsu teh teu beda ti kuda. Ari manusana mangrupa hiji tutumpakan atawa kareta. Kareta teh moal bisa maju lamun teu ditarik ku kuda. Ari kuda teh upama seug teu dikendalikeun tangtu leumpangna teh sakama-kama we. Paribasa lir kuda tanpa kadali. Ngaberung sakarap insun. Tunggul dirarud, satang dirumpak. Ulah-ulah akhirna matak digebrus kana jurang kasangsaraan. Kareta katut kudana ancur moal bisa kapuluk deui. Nya kitu deui kusirna nyaeta kuringna anu sajati, jiwa anu ngawasa sagemlengna kareta. Tapi lamun sang kusir bisa ngadalikeun kudana, sok sanajan kuda teu galak sarta lingas jaringas, kumang rupa les anu mangrupa kesadaran jeung kainsapan. Teu mustahil malah para pasti kareta teh bakal ngabelenyeng sorangan, jalan anu lempeng bener, jalan anu teu dipikarido ku pangeran, atawa jalan anu dipikarido ku pangeran.
Tapi ari saperti nu dilakukeun ku si Aki mah anu tayalian maehna teh bah jagur geuning barasakala si Aki teh. Kana jauh bisa dipikari doku pangeran. Malah sabalikna maehna pasti bakal menang bebendon pangeran. Di henteu-henteu oge marehna teh geus nimbulkeun kasangsaraan sarta katunggaraan rahayat Cigadog. Mang puluh-puluh imah ancur jeung lebu. Jaba korban manusia anu lain hiji dua jumlahna. Masih keneh natrat urutna. Getih ngabayabah. Masahan taneuh. Anu barijil tina sela-sela raheut anu gurawah gudawang. Pasuta masih tacan ngarongheap. Basa tadi ngadenge kena maeroh nyaeta pamajikanana. Lain di jajantungna ngacedud teu beda we ti anu didudut. Sakilat slung maehna ka jero imah. Kasampak teh maeroh ngajengjen nangtung yang hareup ka bilik imah anu jebol anu tadi ditorobos ku bajagur. Panonna molotos sarta awakna ngacegdeg. Riuk beungeutna teu beda ti anu kasima atawa manggih kasieun. Sungutna calangap bari curugna tutunjut sedeng dua anakna anu awewe raeng careuri. Eroh, aya naon Eroh? Pasuta nanya gugup. Si Ujang bapana si Ujang. Si Ujang kumaha? Si Ujang anu mawa bapana. Aduh amoing bapana si Ujang anu mawa amoing. Aduh gancang bapana. Dibawa ku si Aki-Aki. Gancang tulungan si Ujang gancang tulungan di bapana tulungan si Ujang. Maeroh nemaan oge bari jeung gugup deui. Curugna tetep tutunjuk kana bilik anu geus cebol. Sarta tungtung nama hingwe ceurik malah bari jejeritan sagala nyamat-nyamat ka anakna. Kumaha Eroh? Baruk si Ujang anu mawa. Pasuta kaget. Red ka anakna anu lalaki eueuh. Ari red kabelah juru tempat Sarewijana budak teh keur cineluk bari muringis sarta awakna ngadegdeg. Teu panjang mikir deui atawa ngalobakeun carita. Sakro jeleng we pasuta norobos bilik urut si kabur tadi. Geus sop we dina hatena yen anakna teh dibawa ku si Aki-Aki anu tadi geus jadi musuhna. Rupana wae manehna teh nyokot di budak anu tadi kungsi diculik teh ya, tapi salah nyokot. Keur mah gedena oge memang sarua, turug-turug kaayaan di jero imah teh henteu sakumaha caangna. Sanggeus maehna aya di luar jadi bingung. Nya ka mana kudu ngudag bogoh musuh, teuing ka mana losna. Turug-turug kaayaan peuting anu beuki dieu beuki medem. Bulan geus teu tembong jung kerengna deui. Lantaran geus mimiti kalimpudan ku mega hideung anu ngadingding kanal Ciceren rek datang hujan. Sora guludug anu sanajan kadengena masih keneh jauh, tapi tetela ngaguruh di luhur langit. Pasuta tungtung nama tepuguh pola. Jadi buar biur tepuguh we, buar biur tanpa tujuan. Mimiti nama mahena teh kukulingan we didinya. Terus meleteng mapai-mapai jalan anu berasna ka Bojong Salam. Tapi barang kira-kira geus meunang 1 kilometer mah. Nu diudag teh teu katimu. Maehna balik deui, terus ngulibak haler ngidul, ngulon ngetan, mebes. Kasakabeh ditempoan, geus serikna anu bala-bala disingkag ban, bisi si jurujana nyumput di dinya, tapi lapur
teka panggih. Geus kitu mah barang-bang we mahina teh balik deui. Di satengahing jalan amprok jeung Darma katut tilu baturna salembur anu ngahajak nyusul bari mawa obor. Terus we balik deui muru ka lembur anu saterusna ngagredig mapai jalan anu berasna ka Dungus. Cili tapi nya kitu. Kalakah kesang oge ngoprot. Udah gana nama ngarelas leungit teu beda we ti di teureui bumi. Datang ka imah leuleus lungse bari hate tagibur lain di kieuna. Disampakeun ku Maeroh mapageun bari hariweus-weus barang ditanya. Atuh barang tanya. Geus cela budak teh teu kapanggih mah atungan lengar kue Maeroh kapaehan ngajahjar teu ingat bumi alam. Kalawan teu ngalobakeun omong. Kuloyoh we pasuta nyamperkeun anakna anu awewe anu ngadadak duana ting hariung caririk barang mireung anu jadi indungna kapaehan. Atuh budak teh lain diupahan supaya repe, ieu mah kalah dicatangkep. Ulang jentula kawas geus leungit ingatan. Pamajikan kapaehan macul we pada ngagugulung kuno sejen. Pokona mah maina teh ngarasa bingung sarta susah anu pohara aliras mikiran lalampahan sorangan. Kumaksud tadi mah kapantayalian ngan sakadar nulungan budak anu diculik. Sasa trek nyieun kahadian maina teh nohonan kawajibanana tutulung ka papa batur anu keur ngarandapan bancang pakewu. Dapira aku tersusah sarta nalangsana boga budak anu nyulik. Tapi bet kabuktianana ayeuna. Akibat manehna nulungan ka batur teh bet mamalana malines ka diri sorangan. Anakna pribadi anu lalaki sasat anu jadi korban. Leuwih ti kitu malah imah-imah tatanggana kaduruk aya puluhna. Atuh anu ngaranna pancilaka badan oge tu kurang-kurang. Apan ieu teh tina akibat gawe manehna sorangan. Nulungan ka batur temahna batur salemur ka bawah sangsara. Hampir sapeting jeput manehna teu bisa sare. Gawena ngan gedebag-gedebug we guling gasahan. Pikiranna terus nyolok kanu jadi anakna. Geus puguh pamajikan nama sapeupeting gawenangan ceurik we, ceurik tabangingit bari teu repeh ngocomang. Pokona mah ngabongankeun nganaha-naha make aya hate hayang nulungan ka batur. Tungtung nama anak sorangan anu jadi leungit di paling ku batur. Selang-selang tina ngawaweleh kanuji salaki. Maeroh nyamat-nyamat ka anakna anu pikeun pasuta mah geus beuki teu puguh rarasaan. Dalah hatena mah nya teu bina we tinu jadi pamajikanana atuh saanu teu nyah kanu jadi anak. Baraya Cakra di luar poek beuki mongkleng. Sora guludug geus teu kadenge deui diganti ku pating buri nyaina kilat. Dituturkeun ku sora gelap anu ting celebet nyentarakeun hate. Hujan geus mimiti turun. Mimitina paparalakan badag carang anu beuki lila teh beuki ngagebret teu beda we ti anu dicicikeun ti langit. Nandingan juuhna cipanon-cipanon manusia anu keur ngarandapan katunggaraan. Sasat menang hiji cocoba ti pangeran
anu mun kurang-kurang iman mah sarta akal mah matak nimulkeun ngarasula teu pasah sadrah tumampra kana papasten Gusti anu Maha Kawasa. Isukna sanajan lalieur sarta balideg sasat sapeuting teu daek eureub sare mayakeun kapanasaran pasuta kalawan dibaturan ku baturna ngabiur maksudna rek maluruh anu jadi anakna sugan we aya raratanana. Tapi sakitu jauhna manehna lumaku malah nepi kaleles oge ngan lebeng kalah ka jegreg ceker we balas ujag gaji kitu ka dieu. Datang ka ieu mah disampakeun deui ku Cimata nu jadi pamajikanana. Panonna geus sarindu balas sapeuting ngaluarkeun Cimata. Anu saterusna mah maeroh teh ngageunggeuk barang tetela salakina teh balik lengo. Karena di mana atuh Ujang? Di mana Ujang teh? Geura balik Ujang. Sing nyaah ka emak atuh Ujang. Emak melang, emak hariwang Ujang. Ujang dagapan hayang ka pasar, hayang ka daya. Ngadonyoto. Bari make baju beuteuh. Balik atuh Ujang, balik Ujang. Pan ke balikna urang meuli kerupuk anu ditiiran atawa kerupuk mie anclom Ujang. Ujang. Bapana kumaha atuh si Ujang teh. Pantesna teh lajen ngapangingan kali awakna. Da sirahna mah geus dipake. Maeroh ngagukuk ka nyerian. Da bapana atuh da. Kebebuguh make openan ka batur sagarupa atuh bapana. Hayang kapuji. Hayang disebut tukang tutulung. Mungkin jadi malinis kasorangan geuningan. Coba mun teu membabudak batur ka imah mah si Ujang teh mah tapi ka aya nu ngaganggu. Duh Gusti. Kalah kumaha atuh abdi teh. Mugi Gusti nang kayungan ka punanak. Mugi-mugi sing salamet tiasa wangsul deui. Mugi-mugi si jahat teh dipengkolkeun hatena Gusti. Pangantelkeun deui pun anak ka dieu. Kalawan rahmat salamet. Mairoh terus lewelang ngabarengan cerikna bari nyuuh kana palupuh teu lila sapada harita.